Daria duaan, Daria bisa bogohan jeung si Aji. Nonjing ja kami mah disewa doang. Iya si eta ngomong nampak kaya loba jadi kami daek. Ting bating Daria yang ada dari kanan, jaker bogohan jeung aing mah. Tuh jajan-jajan acan. Waduh. Wah, jadi itu mah budak. Naon etanya? Mani akur amat jeung mantan aing. Teangkeun bae kitu ku aing lah. Aing hari kitu mah. Teangkeun ku aing. Waduh. Teangkeun ulahnya ku aing budak. Ih aing. Tapi dalam teu teangkeun budak makin akur engkena. Laju be, aib aing kanyahoan mun aing orang kere. Orang teu boga. Slah ku aing teangkeun bae lah. Ganggu ku aing budak. Woi, Daria bikang juta jentrek karena naon di Daria ha? Akur amat jeung mantan aing. Meureun kadal aku dia mau kami kertang ege. Naon Daria tang gege di dia jeung mantan aing. Jaga rila aing ngadel si eta. Geus urang balik kayo. Ih, mani muncrat. Ye, pajarkeun mah aing meureun ngajak ulin pun barudak nyamperkeun aing. Ye. Geus ngobrol naon bae da jeung barudak. Ku aing geus diceritakeun kabeh ka barudak kagorengan dia. Moal endah dasar nage ngobrol jeung si eta mah. Geus ayo urang balik, kayo balik. Ayo ge, balik ka tidak mau. Ayo jeung aing balik. Saya urang balik lah. Aing mah serba salah ka si eta, teu keur bobogohan, teu keur jadi mantan. Aing bae anu disalahkeun, aing di aing. Najis aing mah ka si eta. Wah. Aing mah penasaran karena ada di duaan kan ngobrol naon Selen. Ari Selen ngomong nasi karena ada Daria. Lah dia ngolo bae ka kami. Ari aing ngomong naon jeung ka Daria. Kali mah pakaya dia loba. Emang ieu pakai aing mah loba. Keur bobogohan jeung Selen mah dia teh jajan-jajan acan. Ari Daria cek saraha ge. Si Helen. Bangsat dong saya takut diteangkeun geus da geus balik bae aing neangkeun si Helen. Si Randy koin kita usaha henteu kitu saetanya coba koin ditelepon. Aing sabenerna mah teu tega ka Daria bae ninggalin Daria aing. Aing nu kumaha deui aing nya arti tahan gawe mah ka ditu ka kota ku si Helen. Aing milih si Helen daripada Daria nya. Daria jaga diri baik-baik Daria nya kabehannya. Pokona mah Daria lamun hayang dahar tinggal daharnya. Lamun hayang kieu dia tinggal ngawer-wer dia tidinya. Jae bobolongna tidinya nak kikis. Mun hayang dar neangnya oke. Hayang sakitu bae ka Daria nya. Geus pamitan nya. Duh, saha nu nelpon aing? Helen, Helennya. Heh dia Randy di mana? Geus usaha encan. Kakara aing berangkat yo. Aing udah pamitan heulan ieu jeung be aing yo karunya teu pamitan kena neangan aing ieu bahaya. Pamitan dia kana embe kana aing henteu. Oke aing pamitan ka dia. Dia kuari di mana ieu? Aing ka dinya nyusul. Aing di kebun cabe nangguan yo. Tangguan aing sakedeung ti dinya moal kabel-kabel aing ge. Hanggeus geran dianya. Dadah mbe, dadah. Dah lagi saya tanik nom, saya balik deh ke dia beting. Woi, ngomong naon bae dia kana kabogoh aing. Ari kabogoh dia ngomong naon baik itu karena dia. Ulah ngomong naon, kudu dibere-beja naon eta budak sampai nyaho lamun aing teh miskin. Hakan ku dia mau ku geus dibere nyaho kabeh kana barudak. Saya tang aja ketemu di kebun cabe jang jalo barungit aing mah teu kuat di kebun eta mah aing mah. Ari saya tahu jeung saha di saung saya. Ngajak ketemuan ongkos saya jeung aing tapi jeung lalaki. Apa nek manas-manas aing kitu saya tanya. Bangsat doang diteangkeun ku aing lah.
Kasapaan. Tadi sangka tadi juga dia kueng neng Helen ngajak maka tah nitahan ka dieu kana aing. Tapi jeung lalaki nek panas-panas aing ha. Atuh dengekeun heula ulah bakal ngabaceo eta ih. Dengekeun naon? Jelas-jelas kueng tadi diintip di ditu dararia keur siling congcong. Ha? Ting bating dek naon aing nyongcongan ka bogo dia. Ndek naon dararia di kebon cabe duaan bae. Ari lain pasti nama meureun dararia cungcang congcong meureun ha. Komo irareh di kebon cabe daria doang duaan. Geus eta mah urusan dari duaan lah, aing dek pamarahan teuk-teuk dararia. Aing dek balik ke yang dahar aing teu Geus kira balik dia geran nyatu ka ditu lah. Ari maksud dia naon? Nitah aing ka dieu ongkoh, tapi dia duaan bae jeung si Aji di kebon cabe. Kabeneran doang saya eta mah tadi lewat. Santeuna Helen, hati aing nyeri dia asari dicolokan ku rageun mesin bae. Geus aing mau jadi berangkat lah. Jadi anagan nyongcongan bae, komo teh ditinggalin meureun. Lo banu ngiceupan ka Helen. Ing bating saya eta mah marahan di ka aing udah.